kayak kieu euy. Nu beunghar mah ngeunah nya. Boga mobil, boga sawah. Dahar tinggal tinggal jajan. Urang malah suluh deui. Waalaikumsalam. Aya naon mabut? Meneng mate meneng raruas. Naon ya teh? Ih, nyebat teteh atuh. Sebat wae neng mince. Nya nyari isuk-isuk mah semin kudu bebersih. Nya olah urang oge semin bae ka dieu sok parang nginjem sapu. Meuli kitu. Meuni apal we. Romanis. Oh, bikin gelis wae. Geus gelis pokona mah. Gelis? Iyalah. Soalnya tadi tuh labu. Duh, keun bae atuh ti bagian labu kanu kotor mah. Tidak tetep gelis. Gelis ya? Heeh. Aduh, anak ripuh. Di Arab anak tara kikieuan, di dia mah kikieuan, anak tita nagih ku bos. Di Arab anak biasana mah nagih make Mercy, anak make Pajero anak nagih. Ayeuna anak tita kikieuan, ripuh anak ripuh. Dia ning hujannya badaan jangan teh. Nggak mending hujannya. Jantos anjing deui we ajanganna. Mending aya nama kabung biji layu. Jantos saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirugikeun kasadayana warga masyarakat Desa Pasawahan Kidul. Ayu urang rojong barudak nu aya di Pasawahan Kidul dina judul Iraha Arek Bener. Ya, mun kasadayana nu darojonganana mudah-mudahan barudak sadayana barudak urang sadayana sing aya dina kasuksesan kalayan aya barokah Allah Subhanahu wa taala. Dina sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari channelnya Teh Umi Teh ingin mengucapkan selamat kepada channelnya Eca Rama atas perilisan film Iraha Arek Bener. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih. Halo, saya Fatang MC dari channel ya. Untuk acara mah selamat ya untuk rilis film terbarunya. Judulnya Iraha Arek Bener. Waduh, mantap. Semoga sukses untuk acara mah. Pokoknya jangan lupa ditonton terus teman-teman di channelnya acara mah. Oke.